Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak ya. Akan stand up komedi terus menghibur untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Kajen ngabantu kanu viral. Pak Suhaji ngalir deras bantuan di mana-mana. Cuman anu ngabantu sapintas mah tinggi pak gede-gede, aya nu 50 juta, aya nu 100 juta, aya nu 20 juta, aya nu 50 juta, aya deui nu 300 juta. Kajun ngabantu teh daraek teh kanu viral, numpang pansos sebagian gitunya. Jadi lamun bisa mah ka para dermawan ngabantu teh ulah kanu viral wae, nu teu viral ge ngajedig sok bantu gitunya. Karunya di sekitar kita, di sekitar Anda teh masih loba keneh anu henteu viral, sok bantu. Anu viral mah geus jelas pasti nu ngabantu di mana-mana gitunya. Loba nu sok numpang eksis kadang-kadang gitunya. Jadi lumpatna teh ujug ria tak kabur gitunya ujung-ujungna teh. Eta pesan Ki Kampak gitu ngelingan supaya anu henteu viral ge mun bisa mah bantu. Loba anu henteu viral di mana-mana nu butuh pertolongan gitunya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.